Gusti Nu Agung. Hirup geus 12 tahun eueuh pamajikan. Aduh. Asa rungkad. Pagawean ngabadag. Punten. Kawas lagu Megije tasa tanya. Masak sendiri, aduh ampun aing. Nyuci baju sendiri, aduh. Boga budak si Karmin, adatna teu ngarti. Aduh, Gusti Nu Agung. Pagawean ngabadag. Teu beres-beres lah. Mending ku aing hudangkeun bae si Karmin lah. Arman! Arman! Ben! Udang cep! Bantuan bapak iya loh. Wah, yang budang kan ya budak. Wah, jauh tiga wena, molor baik. Hah? Eta budak geus beurang masih kena be molor. Ampun aing. Udang. Ben. Armin. Udang men. Molor be udang. Masih Pak. Karena berpuasa teh Puasa nang molor bae, mal berkah. Budak orok biasaeun puasa molor bae mah. Udang. Nang gue Pak, kan udah mimpi teh. Lah, mimpi naon? Enggak si Padang Pak. Sia, teker bulang, teker molor, nang masih padang na pikiran teh geuning. Udang lah. Bantuan bapak gawe. Nyapanya? Aing boga bapak sih gawe, boga bapak tere. Ih, sia. Kadek nih ku aing sia. Min, eka mana? Ada tit, aing tangga kebon, tangga dulu bapak. Enggak dia diuk di dia ya ulin. Min, baruk dewe candi sunatan. Lo bener no si Karmin candi sunatan. Bener. Dih, geus gede candi sunatan. Era atuh. Min ai geus ai candi sunatan mah ulah-ulah jeung arurang. Bener teh, Tet? Bener pisan no. Eta budak naha deui nya. Aduh. Aisyah nah Amin. Datang kalau kamu mewek. Kami yang sunatan Bapak. Hayang disunatan. Pan ku bapak teh disuruh gawe, suruh neangan awi. Balik minta disunatan. Kayaknya kasebat jurig naon sih? Karmen era. Babatan Karmen sunatan, aya Karmen can. Atuh sabar heula. Disunatan teh da kudu butuh biaya. Bapak can ngajual embe tuh, yang laku embena. Kumaha coba? Jual imah. Jual imah. Lamun aing ngajual imah, RKS di mana maneh? Di tetangga. Aku nyerahkeun. Bapak di mana? Terserah Bapak eta boga naon. Aisyah, kahayang teh kudu bae instan. Kaos Indomie sama. Nanggeus saya terge kami ketemu diri. Ya, sia dasar budak. Nang numpak di pagaweana teh. Ben, ke mana? Si Karmen kan itu. Nyaman. Tapi cerik deh. Tangkal apa mau jalan ayo jangan mulai dari mana? Aduh, Gusti Nu Agung. Kepikiran ka lagi hulu ya Allah.
Lieur. Heunya emang si budak teh da geus kolot, geus jebrog, geus buluan malahan meureun. Padahal anu da tara nyeuleuh. Cuman aya hiji kurangna budak teh disunatan. Meureun ku budak hayebe diledek meureun budak aing teh disunatan. Kadang-kadang emang da jadi pikiran ya Allah. Kada kumaha atuh? Ek disunatan pan urang teh kudu boga duit. Erek ngajual embe da embe batur kapan? Oh heuh ku aing dijual mah embe batur. Ngajual soang da kenyileng soang aduh. Kana hulu kalah lieur ya Allah, kumaha jalana ieu? Aing gak pikiran bising budak aing bener-bener bunuh diri ya Allah. Matangkal cabe. Aduh ya Allah. Nyanggeus lah. Gua aing budak ini tayangan be lah. Aing sih bener-bener bunuh diri budak. Min! Armin! Itu bapak disunatan tong. Mang, ke mana? Ieu mang teh ngasih Karmin. Jangan nyebut nama bunuh diri. Sik. Cid teu nyeuleus si Karmin ka mana lewatna? Oh itu kaditukeun mang, Ka mana? Kaditu ngalerkeun. Mau nama bunuh diri, mang sieun he. Aduh, akhirnya antar mang ka kitu bareng-bareng ya. Ayo lah di mang atuh gua. Mang, itu si Karmin mang. Mana? Oh, itu Masya Allah, budak aing. Aduh. Buru Min turun. Age ke disunatan kesukan age. Lupa, kami suka. Heuy sukan age gua teh disunatan age gua turun heula sabar heula bae nama gua. Lupa, jual bayi mah jual. Oh, jual bae imam atuh ke orang HS di mana tong age? Age. Lupa, anak disuruh budak. Singkarunya atuh tong ka bapak. Bapak teh keur mah geus ditinggalkeun ku emih kapan? Masa ayeuna otong erek luncat tina tangkal kalapa mah sing paeh. Karunya Min. Heeh. Geus Min turun Min. Disuruh budak. Heuh atuh geus age kuat kesukaan cong anggap ieu korsel age kuat teh disunatan kuat. Turun. Hah?